ki batur Pandoraka teh cek itu teh selfie we turun di walungan selfie di toilet jepret selfie di makam selfie atuh kapan to jeung kunti orang mah kadang-kadang hirup teh bukan bukti lolobana janji ai masyarakat mah lain janji tapi aya bukti. Tepuk tangan untuk masyarakat. Alhamdulillah kabudak parawan ayeuna 4 nu hiji ka TNI nu hiji ka polisi nu hiji ka pengusaha nu hiji ka santri meh ece maot aya nu ngadoakeun ini masuk matre jadi indung teh neng tong santri mah bodoh sebab ustad ge bunga siang bodoh terus ustad jemput bodoh teh kadieu ningali wedahareun sia aya nu mawa dahareun ningali ka ditu kabeh urang dihantar oh kadieu ningalina geus ningali ame itu geus kadieu we boga dua wa ajaruhu jalma anu hayang bagja teh kudu terus ngagungkeun Kangjeng walaupun teu boga saaya ai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anu kupipados dipihormat pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas sekaligus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad mana ieu sadayana nu haladir sing sareu rezeki nu ngome hafe sing gaduh kuota nu make masker sing panjang umur sabab lolobana nu maot teh nu tarungkul jadi nu ngome wae HP maot nu teu ngome HP ge ngilu ngurebkeun. Pimpinan Majelis Taklim Hidayatul Mujtami'in Al-Musli Warsana Al-Ustad Nanang Heri, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Di alam dunia ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah di dalam hikam, ad-dunya mahalun lil balwa. Tong aneh di alam dunia mah tempat ujian. Contoh ujian di Cianjur kena musibah. Ada kemungkinan keur urang anu ayeuna aman kudu introspeksi diri bahwa datang balai teh kudu daraik ngaji, coba makan harta ribawi, akhirna katingali ece teh tiga senang budak teh ngarome HP di mana mah lobahu ulang-ulang tak katingali di dia wajah-wajahna teh ieu mah jasad we ngilu ngaji teh di imah nama loba tagihan mah emok jeung bangkring mata di imah nate loba nunanya ece dan nunagi kena tuh ngaji di sisi walungan dia mah budak kiih ge bari nangtung ece oh kiih kan diuk eta mah
jadi ngaji teh bari kieu aja ngaji bari tiih matak ngaji di walungan kieu mah lobaran ranjau kehidupan rana oge ngeureuy ngaji menyaya randa ngeunah lolobana teh ayeuna mah randa sengklek aya randa sengklek ce aya randa bau jawab aya randa bau da ustad ge dijieuna tinu barokah tinu bau matak maulid nabi sing hikmah ka kiai anu deukeut supaya urang menang ridho ilahi mendapat syafaat nabi karomah wali mauna para kiai kadituna ku berkah daek ngaji laloba dulur itu duit wae kenapa Neng Lesti dicekek karena mungkin ayeuna sok loba omong jadi awewe teh lamun jadi awewe kudu loba cicing jem ulah loba ngom bisi dicepeng sina ngaji kunaon salaki aja gede amek berarti eta teh kurang susuguh namun salaki leuleus bere pitam leuleus wae ku ece bere sumanget ku ece dan bere susu mun hayang lalaki boga pamajikan solehah pamajikan anu ahli surga istri anu solehah namun hayang istri solehah salaki teh kudu boga gede kudu gede kanya ya wajah sedih kayak di dia mah seri we dari mana mah loba kased mata kudu loba sedekah siang seri dan wayang cerik cecetan siga nanti ece pararus si resenyi mau ece we lah nu genut loba hilap ece ini hitut anu make kacamata tere Allah astagfirullah tereh macana tereh maot kumaha Gusti Allah atunya maot mah dan nu teu make kacamata ge sarua nu kacang nu teu make kacamata oge seuceut tarere adieu we ce keur ngaji dan mah tereh maot matak salaki me betah di imah kudu loba dikendalikeun nafsuna naon dikenyong teh ece alah laur aing awe di dieu mah loba kunyat kenyot siap semangat siap ngaji me jauh balai siap me jauh musibah siap hayahna urang sadaya kudu apik dina kahirup me salamet dunya ma asabaka min hasanatin fa min Allah tiap perkara yang datang kepada diri kita yang perkara baik itu hakikatnya ti Allah di mana datang karena di urang perkara nu goreng eta teh syariat mah urangna baredeg matak loba musib gunung belet kapal tigeb loba kabongkaran parabot jeung parawan sebab zaman eling eti seteh entan kali atuh ningalina kokong sarwana jeung si Imas tah aing siapnya ayeuna shalawatana kieu kabeh anu ngomewe HP didoakeun ku aing HP-na ti beubeut sia nah atuh ngomewe HP keur ngaji teh simpen heula angkatnya kikieuan sadayananya pokona anu teu kikieuan kelekna bau anu kieu sabelah gejala stroke mending sehat mending stroke sok gara royang seutiga teh keur ngaji teh supaya urang teu digoyangkeun gempa bumi kudu naon ngararaj shollatullah salamullah ala toha rasulillah angkat tangan atuh cek angkat tangannya
otak nanti sama pitayeun jelema mah dijieuna tina tanah wih kemana-mana wae baju we saragam ai tagihan teu kabayar-bayar aya nu kitu aya maneh titin sia 1 2 3 salatullah salamullah ala toha rasulillah sing tarik yasin ala yasin habib itu di juru tuh di itu mah ieu sebabna goyang ino tuh lain salah orang ini masalahnya salah panggung baca sok pertilukeun meh teu kaganggu Duh Gusti seueurkeun rizki berkahna maulid Nabi ditebihkeun sagala balai berkahna maulid Nabi sadayana silaturahmi salatullah angkat tangan Rasulillah wewe HP ala yasin sakila teu ridho mah ulah we ceuk naonan ngabantingan sirah batur pokoknya si anu kieuan we sabelah eta teh gejala stroke sia mending sehat mending stroke tawassalna bi bismillah wa bil hadi tepuk tangan bil mujahidin lillah bi ahlil badriyah bi ahlil ya Allah salatullah angkat tangan Rasulillah salatullah ala yasin hayang berkah muludan hayang tenang muludan obat bingung obat susah hayang payu dagang payu tani payu randa aduda anu gendut boga salaki leungit teangan tuh udah beda saat itu airana mah katinggalin teh nantinya jadi ranyai gitu okai bungut glowing hari huntu koneng dicium ku salaki bau jeng kalau banu cerai dah akibat jengkel ka ece matak muludan ge hoyong bagja dunia karunia besar dalam surat Yunus rahmat besar lahir baginda Nabi besar Muhammad kabidzalika falyafrahu kudu barumah muludan teh wa khairum mimma yajma'un apa yang kita kumpulkan di dunia ini tani mua berkah dagang mua berkah pengusaha mua berkah pemerintah mua boka berkah lamun teu daek mulut maka muludan mah kudu sagala diayak eueuh oge maksa eueuh oge sagala diju nu aya we pencit hayam pencit domba boga sapi nu gendut astagfirullah peuyeum nu gendut teh domana montok anu begang boga hayam boga bulut tiap muludan segala rupa agar mulu kecil boga emas jual boga kongkorong boga gelang boga motor HP kacamata salaki beasya salaki teh jurungkeun sina usaha nek bisa sodako lain dijual sanorek ngeulina
Maka di mana orang hayang berkah hirup kudu kumaha? Kudu falladzina amanu bihi. Surat Al-A'raf ayat 157. Di mana orang hayang bagja dunia akhirat minimal aya maulidena mahan kayakin. Namahan iman ka Kangjeng Nabi, iman ka Gusti Allah, jaga ku urang wujud kidambak. Naon sababna lamun teu eta bahay. Loba jalma nu copot iman urang teh naik tur. Yaji duayan kus kadang naik kadang tur. Iman kudu digembleng kurutinan saminggu saka ngupikeun para kia supaya jauh tina bala, gampang rezeki bisa ka tanah suci. Tutup kahona mang, tutup kahona. Bisa ka tanah suci. Matak mangpang mumpung hirup bisi kaburu mah ningan nu ayeuna heuceul maot mah teu bebeja heula eta keur sarare maot keur ngaji maot keur ayeuna di rumah sakit maot nu ngais budak eungap heuceul maot sok nyahoanan wae nu leumpang oge ngilu ngaji heuceul leumpang ngilu maot memakai kacamata ngilu hadir ngilu maot nu bau kelek eta teh ngilu mandi ngilu maot nu make masker oge eta teh ngilu eungap. Jadi nu mah hotel lobana nu budak kok ayeuna eungap 3 tahun disangka corona padahal mah lain corona menet korongna. Entak namahan keimanan teh kudu digembleng ku pangaos. Jalma hadir ka pangaosan eta teh aya hargaan di hadapan Allah. Carana ku ngaji me diangkat daraj lemah lalaki nu tara ngaji mah sahaok kadua gap. Eta teh salaki kompak. Koplok. Eta salaki teh meh teu galak kudu loba dicintai, saleh dicium. Itu diciuman wae mah meureun gugus. Lamun balik ngaji kudu dilap, beun dilamot. Saya cuman lamot wae. Tetap jadi awewe teh kudu nurut ka 8 pintu surga akan diberikan kepada istri-istri solehah. Nu kumaha awewe anu daek ngadangukeun cariosan suami. Kemana wae balik ngaji Jogyo cuk salakina teh wae aya pakakak hidung beting dari bakeko sungguh jadi bungau eta kalakuan cenok jadi wewak-wek bungut kasep tapi tiap ngalengka busiat aya ku geulis-geulisna ece tiap ayeuna ngalengkah hitut keur bobogohan ipet yang kiih ditahan yang hitut dipalastikan nah ari geus nikah salaki nonton bola ece ngalewat prat hitut cek salaki teh anjir kenal pot bitu tak awewe mah sok bisa babarihi hilap ka salaki teh disebut nage makhluk tuh makhluk halus unggul matak diuk nage dina deket angka saya cerita mah tuh di mana orang daek maulid nabi ngaco teh jadi ngaca jalma maksiat ke bakal jadi jalma anu manfaat ku berkah maulid nabi jadi ngaca ku berkah maulid nabi jadi ngaci ku berkah maulid nabi anu hadir bakal bisa ka tanah suci amin amin daftar terus amin ada daftar ente mah ini tari aja udah kamu kah kudu daftar sedangkan itu daftar bisa ini bisa nganti dina ngojay jeung leumpang gitu ada isi solehah maka salah kita sok nitah nyantri deui nyanung mana mah teu dicandung geus pegang itu dicandung tinggal tulang eta muludan teh keur nyieun amal balik muludan nyieun bunga ka salaki budak wah hantem kok saya cuma pusing ka salaki teh saya ieu mah tapi itu nyieun we budak
budak nanti 20 saja apa nonton leho Acak lamun lehoan teh susut lamun di salaki lehoan buru-buru kan bila diramut mata iman urang teh rentan lamun aina teu saimbang kudu make cara budak pasantrenkeun budak aina sidang ngaji budak anda disimpan di taman-taman surga kayak tadi pasantren pilih pasantrenna pilih kiaina sampai di akang SD SMP SMK sampai perguruan tinggi agar jadi santri menguatkan NKRI karena Indonesia kuat maju karena dengan santri. Tepuk tangan untuk santri. Orang santri itu jadi polisi, jadi TNI, jadi ayeuna pengusaha, jadi tukang tani sukses, jadi peternak sukses. Ulah kabeh jadi ajengan, ajengan ripuh nu ngamplop. Lah jelema kudu saimbang. Nita we ka ajengan teh terus we eta lieu ajengan, ari rokok jarum coklat. Tu ajengan teh lah batu we teh eureun-eureun. Kuat teh kunaon? Ku jelema anu dermau. Sok muliakeun ajengan teh, imah ajengan dibere sarung urut nu maot. Aduh, suka salat subuh teh ngajung jurigan. Entar di Cimahi mah loba ustaz jujur sih jurigan. Mana ge kunti sih teh. Gawe mah disebutna makhluk astagfirullah. Nabi lahir disambut ke malaikat, disambut ke para nabi, disambut ke para rasul, bahagia semua. Apa yang dibaca? Tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Jalma nu kuat iman mah rek naik BBM, rek ayeuna naik bae, nu penting kabeuli daripada murah teu kabeuli. Betul tidak? Yang penting tingkatkeun keimanan, naik iman, naik rezeki. Ben amin amin, ngaji maneh teh. Maneh mah muludan unggul hadir teh. Neangan keresek air rutinan nang tiluan ini kabeh atuh batuk tiluan na kabeh maot berjamaah ieu nu ngarorang ajaran dawa gue di imah ulah kitu eti maneh teh seruana jeung sintin tah jeung mana Ika ade Ika saya ningalina tuti saya ade tuti nini nunung sia raci rutinan teh lain neangan wae muludan we neangan dahareun. Kudu naon atuh nu penting muludan mah daek hadir. Naon dahar. Ayeuna mah keur naik segala deui mah. Kemajuan. Moy ngonang Asep Sunandar almarhum ngonang budakna dadan 70 juta. Di ajengan teu naik-naik. BBM naik harga bus buyur harga sayur ikan mas daging buah-buahan sayur mayur amplop ustad ketinggali tina tenda ge tuh iya itu kerudung nage nyareng soal kia ya amplop nage nyeng soalnya pasti besoknya repelekeun ka kiai kajengan teh ulah on sebabna ari ilmu mah bisa diukur ku harta on sebabna nu bakal nyalametkeun nu abadi di akhirat teh lain ayeuna harta lain jabatan tetapi sedekah jariyah iman urang hayang berkah sok ti ayeuna tingkatkeun ku urang pangaosan hargaan pimpinan Majelis Taklim Al-Ikhlas hargaan ulama-ulama setempat lamun eueuh hayang manfaat dunia akhirat insyaallah berkah ngagungkeun ulama para santri aribu sadaya bakal lancar rezeki raqat aynaya syauqan wa li taibata darafata isqan fa'ataitu ila habibi angkat tangannya warifkan sallu Muhammad assalam mana suaranya ayo angkat tangannya salam ya Nabi Allah ya Rasul
Ini kampung yang barokah, selalu maulid berjamaah. Anaknya soleh soleha, ibadahnya semua istiqomah. Assalam. Mana suaranya santri? Angkara. Nabi Allah, Allah Billah, Allah ala nuri Rasulillah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bin balik maqasidana wa billana ma madha ya Allah ala nuri Rasulillah, Allah ala nuri Rasulillah. Nambahan keimanan itu gampang, kudu ngaji. Jalma naik ngaji teh minimal urang teh beres ngaji aya perubahan hidup. Salaki gering pencetan, panas tiris kurang usapan bere bodrek sun. Ini salaki gering teh kalau kadipotoan cepet baru di status ku nuju ngagibring. Ngomongnya salah gimana lah layangan sih. Dan seri mikir sih. Awewe ta. Dak awewe bisi ayeuna lamun teu ngaji bisi jadi fitnah. Fitnahna bahaya. Tapi lamun lalaki ngurus mere nafkah ngadidik anak pamajikan akal nu paling catat sareng Kangjeng Nabi. Tepuk tangan untuk laki-laki yang nguruskan istri. Dibiayakan, dididik, sol, dididik wud, dididik baca Qur, eta laki bakal catat sareng Kangjeng Nabi. Khairukum pangsae-saena jalmi teh lalaki anu pangsae-saena ka anak pamajikan. Wajicing lalaki teh mau usaha. Cicing di masjid tuh usaha-usaha terhalus no gitu teh kudu ikhti ya awewe mah loba pangabut contoh meuli cangkir sia di Senen duka kaminggu teh ganti-ganti baju seragam teh baju bilis teh nu datang teh mane 25.000 deui kieu. Ternyata anu baju nu warna-warni ternyata anu kemang-kemang ternyata sebenarnya 25.000 deui heuh eta. Kewenangan mah gara raya, marecing. Make minyak wangi ge. Romeheun. Komo nu tengah mah. Itu saking eta we beuri sakang hayang-hayang seungit. Datang salaki daster nyenglet hiji kutang pergat salaki teh utah-utahan paling sate keracunan kelek ece mikir sate malah likir jadi awewe teh ulah yang we duit naung salaki ge kudu diur sisiran bisa aya kutu sok urang teh saliksik bisa aya lisa bisi kukuna paranjang sok deg-degan da salah kita lain monyet nya tuh ece hari ece lipen dibelian terus salaki disentakan dikabegang salaki teh stres akhirnya musyop teh eureun-eureun aya salaki sok musyop teh salaki maneh teh da stres atuh kumaha dicarekan wae. Aya pamajikanana ayeuna kitu aya salakina soleh, pamajikanana unyak anyuk teu eureun-eureun. Teu kaot ngalewat dianyukan.
tak salakina teh paru-paru salakina teh ayo nya pegangan dicantakan wae atuh ai baju rupa-rupa salakina ada paru-paru akibat naon eceuna mau lian baju wae rupa-rupa terus we mulian kuota video callan jeung lalaki batur Pandoraka eta teh cek kitu teh selfie we teu urun di walungan selfie di toilet jepret selfie di makam selfie atuh kaponto jeung kunti orang mah kadang-kadang hirup teh bukan bukti lolobana janji ai masyarakat mah lain janji tapi aya bukti tepuk tangan untuk masyarakat alhamdulillah kabudak parawan ayeuna opat nu hiji ka TNI nu hiji ka polisi nu hiji ka pengusaha nu hiji ka santri meh ece maot aya nu ngadoakeun ini masuk matre jadi indung teh neng tong santri mah bodoh sebab ustad nage bunga siang bodoh kita ustad jemput bodoh tuh kalian ningali wedahareun sih ayo nu mawa dahareun ningali ka ditu kabeh urang dihantar no ka dia ningalina geus ningali ame itu geus ka dia we boga dua wa ajaruhu jalma anu hayang bagja teh kudu terus ngagungkeun Kangjeng walaupun teu boga saaya ai jalma nu ngagungkeun nabi gaduh masalah di zaman iki kerajaan anak kerajaan naon ieu anak kerajaan nu dikiga momot kalaya ku kuda anak muda ieu dihukum mati tapi dina manahna sami dongkap ke kerajaan ieu nyarios kieu pemuda teh Gusti pami abdi dibebaskeun dina kematian ieu abdi mah nadar rek muludan rek ngayakeun maulid Nabi besar Muhammad eta dikersapkeun ku Allah kok teh penak jeung raja nu tadina raja rek ngamak jadi seuri anjeun teh boga ilmu naon sihir teu gaduh tuan raja aya naon di hate anjeun anu aya dina manah abdi upami abdi dibebaskeun ku tuan raja teu dibunuh abdi membade ngayakeun maulid Nabi besar Muhammad maka anak muda ini langsung dibebaskan nih uang 300 dirham ramaikan maulid Nabi nu tadina rek datang kematian dari datang rizki teu disangki-sangki nah ieu nu hadir ka dieu ieu ini wajah-wajah loba masalah hungkul kok mau ieu nu baju kemang-kemang ya otakna teh geus lieur teh di mana nah cenah Kang apalan beda atuh tina wajahna naon sebabna ketinggali tapi Anda datang ke sini insya Allah pulang dari sini semua masalahnya akan dibereskan oleh Allah nyaka hiji nama sieun teu boga beas nya urang teh sieun naon sieun salaki leuleus nya urang teh kita komeng kumaneh teh leuleus utawa salaki teh beres sumanget ku cek beres susu naon beres susu mah lain ngaji ngagantel meureun terus mentak motivasi ngagungkeun Nabi la yu'minu ahadukum termasuk sempurna iman hiji jalma lamun ieu jalma teu bebeakan cinta ka Nabi kudu leuwih cinta ka anak kudu leuwih daripada cinta ka orang tua leuwih cinta kepada kepada manusia sabab menyelamatkan urang hanya baginda Nabi besar Muhammad laulaka lamma khalaqtul apa ini riwayat Imam siapa riwayat Imam Bukhari Muslim tidak termasuk sempurna iman seseorang namun dia jalma teu bebeakan cinta ka Nabi maka nyen panggungna tendana sound sistemna ngayakeun tuanganna ieu kampung insyaallah satahun bakal diamankeun ku Allah Subhanahu wa taala Ahlul Baitil Mustafa tunihum amanul adi fadzakiri subbihu al-ajwi zuhri mislama qad ja'a fi sunani ya Rasulullah ya Rabbi ya Rasul angkat-angkatnya berdoa semuanya ya Rabi'al syari الفتى جيرة العدم مهيل الجود والكرم يا الله beri rezeki yang halal teman bertakwa penuh pengertian ya Allah
beri kami kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq wa darji. Ya Rasulullah, ya Rafiq asyari wa darji, atfatan ya jiratan alami, ya muhaidan judi wal karam. Dosa-dosa kami engkau ampunkan, ya engkau lah memberi ampunan. Salawat salam kami limpahkan kepada Nabi, wajah kebenaran. Ya Rasulullah, Rafiq asyadi wa, angkat tangannya. Rasulullah, ya Rafiq asyadi wa darji, atfatan ya jiratan alami, ya muhaidan وكيف انفعنا ببركته وبدل وأمتنا في طريقتهم وآفات من الفتن. يا رسول الله، يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، يا رفيع الشان والدرج، عتبة يا جيرة العلم، مهيل الجود والكرم. Mata tuang dina muludan mah tuang, ieu perut bakal sarehat. Cenah da teu hayang paksakeun. Di abdi ge aya nu stroke geus 20 tahun. Tuang dina muludan sehat isukna maot. Mata ece meh tereh we ieu. Meh tereh loba doa nu diijabah. Cara matre mah. Mata di dieu mah lobaran ranjau kehidupan. Wa nasaruhu, bagaimana cara kita menolong ayeuna baginda Nabi Muhammad? Tuluikeun siarna ku urang. Dengan apa? Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Tuh da kakano kakara ngaji maka tingali kerudungna ge nyarareng soal tuh. Tuh diomekeun nih. Jadi we kapanggih. Atuh make kopiah wae make cara, atuh ngaji ge muludan ge make cara. Ajengan ku ilmu nu beunghar ku harta, nu teu boga ku panon, ku ilmu tanu sae, ku tanaga ngilu-ngilu masangkeun karpet atuh muludan teh. Limbaran hakane unggul. Make kopiah ge make cara tah ieu kopiah rek ceramah mah tek gitu. Rek salat kitukeun tah maksupatan. Nong-nong rek salat. Rek dagang atuh nyeng sok ieu. Ieu tah. Rek gaple atuh kieu tah gaple. Ah, ieu gaple. Balak genep. Geus teh dalam gaple kieu mah. Nah gitu. Al mejeng kieu mejeng mah. Mejeng ieu. Itu atuh. Hah? Kumaha? Kumaha? Satean, nah? Kumaha? Adebaran. Mane ade buron, bro. Make cara segala upake. Gugunu kos ajengan baheula. Kolot baheula sampai ke bisa ngajariahkeun tanah keur ayeuna makom keur jalan sampai kena teu hitung-hitungan keur masjid. Padahal teu arusaha. Berkah we hirupna teh. Eueuh loba musibah kumaha wae ge kolot baheula. Sarehat teh. Nah, di ayeuna ngora kene umur 18 tahun penyakitna nontot bohong. Buntu karmong ngora kene teh geus dikawat huntuna. Padahal akibat naon? Akibat naon teh ce?
akibat ayeuna naon beda kolot baheula jeung nu ayeuna. Waludu kolot baheula dawa mudu ketinggalan glowing wajahna teh make minyak wangi make make up na naon ge. Ieu mah pagawean teh mulian eta we malam Jumat teh nini ge obat kuat. Salakina meuli kuku Bima. Pemajikanna meuli sari rapet. Pas ditinyo gelasna patukeun. Salakina minum sari rapet. Pemajikanna kuku Bima. Atuh ripuh tengah peuting salakina rapet teh seki. Pemajikanna jeung jeung tusik-tusik. Salah obat. Da urang mah kitu wae atuh hirup teh. Budak pada gong wayahna da cenah ge nyieunna ge rusuh. Balik di kebon, balik di sawah, langsung ke kamar, duaan ke hilud-hilud, minuan. Budak nanti nu hiji kaligata, nu hiji buduk terdengar. Nian budak itu bismillah, temani langsung ke kamar, belawar kolorna para sunu. Utang yang sang napantok. Sholat subuh terus, suara rasaan teh ngagawing teh, suara bahan efek teh utang pamajikan. Daurang. Entar dong nyalahkeun budak, lamun budak euceul badegong, da euceul nyieunna deukeut toilet. Nyeun budak di dapur atuh jiga kompor. Jiga termos es. Asa budak teh mah jiga mojikom. Eta nyieunna bari barang makan meureun. Hah? Ajanya ade sok marake cadar pantes tepati geulis oge pan teu katingali. Tapi eta teh menang ganyaran make cadar teh sabab awal mulana ayeuna urang berkah hirup teh tina cadar. Dan teu make cadar mah euceul loba panyakit loba ayeuna naon wae lalaki kabita teh kulantaran tina neuleuh. Sok euceul tong lolong bawa ke pasar baru digiwing kumaha ge mah hayang naon. Da lolong. Tapi sok anu ningali loba kahaya. Kalau laki cikuno kamu ini jaga mata, masalah kita jaga mata, kamu keluar teh, boleh sentak, mana yang awewek jaga akhlak. Laki kain, bubulucun teh mana ustad oke purung bentah. Jelema teh ini ngabiasakeun ari senam mah, ari ngaji teh dibiasakeun. Biasakeun meh ngeunah muludan oge nu geus biasa mah pan ngeunah jalan ge teu karasa capek. Mau ibu-ibu teh ibu-ibu anu ororobling teh tah we sarenam. Diharup awewe 7 baris, lalaki satukang di baris. Lalaki tu di tukang, awewe diharup satu. Cuk lalakina teh 2. Araredan awe jeung aya di dieu nu kitu. Wah manes ya. Araredan awe teh. Nu kitu digedekeun. Ari ngaji talangke gogorowokan we. Ibu-ibu ayeuna geus jam 1. Baruru ngaji bisi barurut sia ngaji. Angger sing sieun kitu ge. Nu datang teh nu tadalika seun kitu anu teh. Nu ngalora meureun kieu mah kalah ka mana we momotoran. Aya nu kitu. Heuh maneh sia. Da katingali atuh ceu. Uing mah ngaji ka mana-mana ge sok tepat waktu dah. Datang kanu, datang mustami can datang tapi geus datang. Naon sababna? Geus teu biasa ngaji teu tepat waktu teh. Guru naon? Ulah yang didaguan wae. Ajengan ulah yang dibere wae, kudu daek mere. Heeh. Ngan maneh masyarakat kudu ngarti. Siai sakola ditebak. Ari budak ngaji teu mayar. Mayar seteudak kudu make listrik. Mayar. Naon ajengan mah kudu fokus nguruk santri. Pos di Mekah ajengan 1 miliar gajina. Ajengan nu adan 2 miliar. Matang areunaheun adan teh. Naon sababna? Digaji gede. Ieu urang mah nu ngagaji, adan teh ngagaleong we. Mang. Udang teh jelema bangkong baceng. Mau udang teh saur ge aki-aki eung apa.
Maksudnya masalah sahur waktos parantos jam 3. Saya menghargaan kajengan bayang ini menjadi ajengan di dia masyarakatnya kayak gitu kurang perhatian kajengan perhatikan ajengan rutinan bisi tebegan motor jemput lain cina lempang ajengan atuh datang kalian ngawuruk kita ngomong-ngomong roromehun atlek kesang ajengan teh urung ngadeukeutan da bokelek atuh eceuna kudu ngarti wah bisa diukur ku 10 juta ngajarkeun wudu teh tah ini mah sakola diterbak ari kana ngaji meni hese udunan muludan 2000 ari maneh pincuk nyokot 3 padahal teh aredan begitu teh ngaranna aya nu kitu mata diomongkeun ge aya nah cenah Kang apalan aing beda piling cek oh atuh da beda atuh ngaji jeung rasa naon oge kudu make rasa atuh ngaji teh jeung hate jadi katingat teh naon we kahalangan teh kukulus tus wae aya muludan teh kukulus tus we panasan si eta mah batur meuli mobil manehna asup ambulan tetangga ngiririt motor manehna ngebual batur meuli kursi sudut manehna isukna meuli kursi lempeng taraje meureun orang panasan nanti lamun panasan maneh imah teh kudu gigireun walungan panas-panas kejebur panas-panas kejebur aya gempa asup padina wah maneh mau kena gempa tiis ya otakna teh terus cok cerok we terus cenah Pak Kiai dah ieu teh ngaji mah osok ngan salaki leuleus wae lamun salaki leuleus eta teh kudu loba diobatan hatena ulah keras hate minala mati mautil qalbi ciri-ciri jalma nu maot hatena teh naon jalma nu tara daek ngaji batur rutinan batur ayeuna mokeun solokan batur ngomekeun jalan eta mah cicing we sugan aya rasa yang ini gitu aya teh nu kitu teh maot hatena tak kurang aya rezeki subha naik BBM baca terus la haula wala quwata illa billahil aliyyil 2 minggu salah kita balik inna aqtoina kal kautsar edan sayang aing mah kawin ka orang dia keur aing teh balik 2 minggu innalillahi teh semua aing ngaji ka luar provinsi ulah gitu jadi awewe teh cek gelis ente bawelnya Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi tepuk tangan Habibi kalang iya di luhur lain di dia itu di gemlong laler naon eta teh sok saya yang ngalikeun cenah awas ya pokona lamun anu dinu kieu berarti keur bararawu teh teh Ahmad ya Habibi 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 salam ya aunan salam amrun wa salamun rinukal islamu
Muhammadin. Semua salawat biar sehat lahir batin semuanya, semuanya. Afiyatil abdani wa wadiyaniha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kurang kari taman Muhammadin. Tan halo watang watung babil awaijo watunalo bilogo ibu wa husnul biwajid wa ala alihi wa sahbihi lamu hati wa nafasin kulli ma jadi hidup di dunia teh kudu naon berjuang sakamampuan urang. Berjuang aja berjuang sumping suami seperti Siti Aisyah. Nabi teh keringatnya kalmiski watibi seperti kenapa wangi seperti misik. Dia lapan diciuman kunaon ku Siti Aisyah saking wanginya. Basarun lakal basari. Rasul teh manusia tapi luar biasa beda jeung urang. Tak aja gitu datang salaki geus macu geus naon teh lapan ku aja teh lemuan ku aja insyaallah 3 poe aja mah hudang-hudang keracunan kelek salaki aja. Nabi mah keringat nage naon dina badan teh aya nu kabu buang ludahnya saja Abu Bakar Siddiq dipacok orai bakai bengkak diludahi oleh Nabi sembuh. Tak jadi gitu, salaki baca korai, ciduhan. 3 poe salaki nanti tanus. Keracunan huntu aja. Sebab 7 poe nyikat di. Pinah antara ayeuna nya kongi jeung sepiteng parbut. Pinah kana mulut. Tapi teh sing sareungit eks tidur teh nyikat gigi. Rek tidur teh. Salaki teh kieu we. Sare teh nyengigir pamajikanna bau hangru meuli permen relaksa kopi kok paheum 7 rek sare teh leuwih ini masalah kita itu bekok teh nah teu eureun-eureun cenah ayeuna bararahu itu teh ganyaran itu teh ganyaran make sesengitan teh lain keur lalaki batur make sesengitan teh keur salaki minyak wangi ke ojek online minyak wangi ke angkot teu halus watabaun nur nu kaopat Quran jadikan cahaya. Al-Quran dijadikan oleh Nabi adalah aina oleh Allah diberikan Quran ada seperti cahaya. Cahaya itu adalah Al-Quran yang diberikan diturunkan kepada Nabi besar Muhammad. Cek ganjaran Quran teh lain per juz. Ganjaran Quran teh lain per kalimat lain per surat. Tapi ganjaran Quran teh tafsir per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah. Sajal man maca Quran saruf diganti ku Allah 10 kebaikan. Maksudna kan teu bisa 200 ayat. 200 ayat hayang diaku umat Nabi teh sapoe sabeuting teu bisa kul huwa tilu balikan teu bisa bismillah teu bisa ya Allah teu bisa ya Allah wae sia Ikut teu boga duit jika nu nya wiridana teh eta we favorit ya patahnya loncaknya boga duit seeutik naik ke duit seeutik ya kupat tahunya terus ngupat jeung tahu
Nabi kalau salat malam bengkak kakinya saking lama sholat mikiran umat. Hari urang lain nu bengkak teh limpitis panon dua nana berangkat mitoha minantu kalau kang adu kerek minantu nanti tema aku mitoha tema aku nini apa kita mulai sholat saya babi ngepet begitu. Tah budak dan mangwewe HP di Sukabumi tahu cok budak ngomel HP kabentar gelap buntung tangannya ngomewe HP di Subang budak ngomewe HP sampai ayeuna gila gelo stres akibat radiasi tina HP budak nangges gelo komo indungna mah leuwih sadar ngasuh budak teh sok bari sholawatan amak kesalaki ganti tongko amak-amakan di aing rumah tangga jeung sia geus 18 tahun eueuh pisan kamajuan untuk salakina teh sia yang maju sok poe ngerodaan itu masalah itu poros sih pegawaian teh cik ganti ku sholawat atuh lamun ngamek teh salaki ngaranna Ahmad sok urang Ahmad ya habibi habibi sanam habibi salakina teh atuh rek ngamek teh jadi kebenaran pamajikan teh si Jahro ya Jahro atuh budak teh ningali kitu mah atuh lain ayeuna namak budak teh ya toibah jadi mah parasia pegawaian nanti kumaha lingkungan naon budak lingkungan di majlis taklim dari pasantren kanu jauh kanu deket sina ngaji mangga cengan nitipkeun abdi budak bade ditenggel kumaha wae ge mangga lain dieu mah KDRT eueuh teh KDRT di pasantren mah barokah nu aya ditenggel ku guru teh baheula mah hayang ditenggel ku guru teh ayeuna mah tonggo sautik langsung isukna teh tong ngaji deui sia guruna galak eta ebel inung bapana nu kitu teh da baheula mah da ku guru teh lamun ayeuna di teungeul teh atuh pangersaan nu gentur jalmi di teungeul di karomah bisa beunghar di teungeul ku guru teh ayeuna mah ka ustad teh harangan sepele we sugan ayeuna tapi ayeuna mah da kitu cepret sautik kaporkeun ustadna teh tong ustad cenah cepret beureun ku sia teh cepret guaing atuh cing teh gimana kitu atuh da esenya rek berkah teh urang mah da eta urang dari teu masantren jadi teu ngalaman ieu mah santren mah samina wa tona we cacak-cacak Nabi Musa masantren ka Nabi Khidir eta teh nabi komo urang lain nabi kudu masantren ngalamun rek masantren kudu samina wa atona ka guru cek guru aa can dipinahkeun mah guru cicing we cek Nabi Khidir Musa lamun anjeun rek ngaji ka kaula laloba komen surat Al-Kahfi ayatna surat Al-Kahfi ngariwayatkeun Nabi Musa milarian Nabi Khidir aya di pinggiran laut sumbing kadinya pas kadinya teh mama abdi rek ngiring ngaos ka mama sok rek ilu ngaji ka kaula ngan anjeun ulah loba komen cicing we jadi ayeuna kudu nurut we bisa ayat nu tojaiyah jeung kalakuan syariat agama sebab kami engke mawa ka ngajelaskeun satungtung ayeuna can beres Gusti nu aku eta ece Nabi Musa angkat jeung Nabi Khidir aya kapal keur naik kapal dibocoran papana teh ku Nabi Khidir atuh Nabi Musa teh nyarios mama panai teh kapal batu kumaha lamun ngamak cenah maneh tadi moal ngomong ayeuna maneh kalah ka komen geus maneh mah atuh eureun we teh tong ilu ka mama hapunten mama abdi moal ngomong-ngomong deui ti ayeuna bade nurut angkat deui sareng Nabi Musa di pinggir jalan di kampung aya murang kali nuju alik dibunuh ka Nabi Khidir atuh beuki ngamak mama eta teh budak soleh indung bapana ge soleh lah kumaha make dibunuh pan maneh tadi ngomong rek ngaguru ka kami tong loba ngomong aduh mama moal sakali-kali deui abdi naik guru teh ka mama terus aja di kampung mangrekan kanaon Nabi Khidir
sareng Nabi Musa menakan hiji daun bangunan, hiji ayeuna benteng anu tos doyong rek rugrug dibangun ku Nabi Khidir. Ngomong deui mamanya cigana lamun aya manu bogana ieu cigana teh beureunya urang teh menang buruhan. Ih sia mah loba ngomong. Cik Nabi Khidir kitu. Ayeuna geus we kieu lah. Geus 3 kali nista maja utama. Anjeunna ayeuna urang pisah we di dieu. Ngan ku kami rek diterangkeun bahwa tuh tadi kapal di bocoran papana mereka tinggalina ku bajak laut teh ari papan ayeuna malau ayeuna kapal nu alus mah pasti dibaca pasti diraga hala tapi lamun kapal nu butut katingali butut moal aman. Hiji tah. 2 kon ku ayeuna kami eta anakku dibunuh sabab ieu budak lamun keun gedena bakal jadi kafir bahkan ngajakan ka indung bapana jadi kafir ku kami ngadu adi ka Allah supaya digantian ku budak anu soleh. Gitu tan Nabi mangis apa api kaharep itu. Terus tahun deui benteng anu doyong rek lugrug eta teh wahon sababna dihanapeun eta benteng nu rek lugrug teh aya harta karun emas. Eta teh nu harta budak yatim. Lamun teu diomekeun bentengna ke bisi lugrug dicarokotan. Ke geus gede teh meureun budak teh kudu naon? Kudu aya dana keur ngabiayaanna. Matak di benteng di alus-alus teh. Ke geus gede mah budakna bakal digali. Tah, semua hikmah tina ieu pelajaran bahwa Nabi wae ge masantren angkade ambil hikmahna lamun urek masantren kudu ka guru anu betul-betul boga sanad ka guru anu boga sanad sampai ka baginda Nabi besar Muhammad bahkan kudu nurut kanu jadi guru ulah loba naon ulah loba ayeuna mencegah atau Nabi ngalawan kanu jadi guru supaya naon manfaat tur barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Cung sanu hayang hadiah mendapat uang 50.000 khusus nini anu pernah katembak zaman Belanda. Cung nini siapa yang mau ngacung? Hadiahnya ini kalender pesantren dan minyak wangi di Mekah. Anu tegaduh suami ngacung. Mana? Anu waosna tinggal 2 deui. Cek sok ke dia cece ya sok duaan ke dia no nya sok duaan bargang ngungkul aja malah ngurus duaan sok itu teman kali itu mana kawalungan betul ngaji ya yang kena cai marhaban ya marhaban ya nural aini ayo sarayana marhaban ya marhaban ya nural aini nguludan teh kudu sagala dijual. Tadi tak mas kadi kan dijual. Lagi bikin muak. Hah? Lagi bikin muak? Mawat isuk sih. Anu pedit mah kitu. Kalau kenaon mah make emas tuh nu di Cianjur kayak menang bencana. Mawat tuh make emas, make naon, make anu. Jualan nanti ayeuna emas teh komorana kenaon. Pakai muludan. Muludan ya. Jangan kebukan mobil pangalikeun. Jangan kebukan imah pangbangunkeun. Pan urang teh boga budak bisa wudu bisa salat teh diajeunna. Wajar kurang difasilitasi. Meh betaheun cicing di dieuna. Hartos teh. Hartos teh. Mata kudu ngajaga 17 rakaat salat 5 waktu Agustus ya terus ini teh main rebutan terus menang hadiah isukna leungit susu sabelah. Nabi Muhammad teh lahirna di mana Bu? Di Mekah. Di Makamkeun?
Madinah. Baca, namun maut tadi dimakamkan di mana? Di umur dia. Ya bisa lagi paling keun panah itu tadi. Ya bisi gitu. Amanat ya ini abdi mah dipalingkeun heuh sok teh naon. Nih, henteu hamur gitu cek. Lahirna teh poe tanggal 12 malam Jumat tadi ya Senin eta malam Jumat malam tahun gajah malam Senin ramana teh Raden Prabu Siliwangi mana meni wae nya Nabi Muhammad Prabu Siliwangi eta mah kerajaan wali Pajajaran sok mana meni wae ibuna saja eta mah istri Kanjeng Nabi atau Aisyah mah ibuna si Aminah suami ya kene bubus rek nikah deui moal boleh lain bageur punten abi mah tarakan ini mangawe kamu RT ini RT itu sebut segala diborong aya nu maling Pak RT aya ngabagikeun BBM ku Pak RT aya nu reuneuh ge ku astagfirullahaladzim aja rek kawin deui moal heeh si amayang ya hadiahna kalender jadi jangan itu minyakna yang minyak di Mekah lamun eta tangga bawel ulas ka dieu ka kieu mah 3 menit teh muruluk jeung huntu-huntuna ya ceu kalenderna dia hijawah bisa rek kuliah rek masantren rek umroh eta daftar ka dieu teh nomor ieu nya kami ini mah gratis masantren di abdi sebab sarena digawir oh erek dibere duitnya teh mun diriweuh bete mana atisnya oh erek ya oke dasar anda matre ieu ya mudah-mudahan kade nya ke tong waka ke disawer mah ku ajengan nanang we ke sawerna mah akang mah rek angkat deui ka jauh doakeun we sing salamat kayaknya di sawer nama tong ku akang wajengan di dia supaya barokah nang ku akang lagi doaan heula lamun menang saweran asup gentong dibeli-belikeun supaya saku ulah kosong-kosong teuing supaya terjadi mana kudu ngukut ngukut berit naon berit loba berit ngukut tat eta mah potolin ucing doa supaya maut husnul khotimah tuh sahid tah nu kena gempa teh teu cenah doa sampai sare teh bisa aya gempa Allahumma barik eta mah doa dahar nah atuh ari ece rek maot dahar heula atuh nu ngagotong teh bareureuten Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut gitu doa teh doa ngusir juri Kudu nyuwun teu pangraksa minasyaitonir rajim
Dina sadar aya kamu yang teh pangraksa ka Gusti dina syaitonir rajim tina setan anu diranjang. Kamu aya buru ieu aya jurig aya naon anu kasurupan. Bere ti kotok. Kalau menyebut ti kotok ceuk rasana pahit asam. Kalau betul cemol. Aya teh ucing. Kamu mah hasil. Asam cenah. Berarti geus ngasaan cenah. Hei, turun lah. Harurin ini. Gue itu tidak kalah kasih dirinya tuh kumaha. Harurui we. Dayangan yang Bapak Ustad, Pek we kumane. Keureuy kurang lieu. Alhamdulillah ya Rabbi ya. Ajarkan anak-anak di dalam ayeuna sholawat silsilah Nabi Muhammad dan ubagaringung mah teh ngajina teh kos seseriat tapi karaya ada lo bakal bingung di mana. Mudah-mudahan eceuih ti dieu nya cing leungit kabingungna. Intina mah lalancar rezeki. Sok urang ngaoskeun sholawat neng ditinggal di YouTube. Sholawat Rohatil Atiyaru Tasdu Kang Ubay. Aduh, ape dibuka officialnya Raudatul Ulum. Live streaming ceramahna di mana-mana. Sok buka teti menete. Wong teu dibuka berarti eueuh kuotaan. Sok buka silsilah Nabi Muhammad Kang Ubay beserta anak-anaknya yang paling kecil. Tepuk tangan heula tuh. Iya kalender sedekahna kanggo pembangunan masjid di Subang. So, karena akan lagi buka lagi pesantren di Subang. Angkat tangan wa barikun nur ya badu. Mana suaranya? Rohatil. Sok sedekah. Sajalma sedekah dina Maulid Nabi maka ieu jalma menang kapling di surga. Menang besar pahala sagede gunung Uhud. Kamu urang maksakeun 20.000, 10.000 menang gedong di surga. Bilayalil maulidi bilayalil maulidi adiyar tajdu yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka, penuh suka duka. Sing tari penuh anayana rohatil wilayalil maulidi wa barikun nuri abdu.
disusui harimau daun usianya wabad ibu tercinta kisah sang rasul yang penuh suka duka kisah sang rasul yang penuh suka duka penuh semangat penuh tandayana rahatil bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu semangat wa barikun nuri abdu bilayalil sing tarik tos paneman coba tinggal bu eta tulisan anak ayat tulisan depan atasnya tinggal anak kalender eta ijazah sholawat pembuka pintu rizki tinggal aku akan dijajahkan sholawat pembuka pintu rizki dibaca 7 kali ya kayak di Mekah bahasa kamari Haji Akbar waktu Serayagung kan akang aya KBIH aya kuliah santri teh dina 1200 teh NSMP, NSD, NSMK barudak teh jadi TNI anu polisi lain mesantren di akang teh santri teh teu kabeh jadi ajengan kenek kan bae anu ka luar negeri mang beasiswa kamari teu naon jadi santri teh kudu naon kudu maraju itunya sok turutan bismillahirrahmanirrahim tingali tulisan anak yang ditilep-tilep bismillahirrahmanirrahim sallallahu kupang luhurna sallallahu wasallama tingali tulisan anak sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina dibaca 7 kali insyaallah anu gaduh sametan sapertikeun samiliar baca setahun insyaallah lunas udah kudu dawam nanaon oge atuh ulah ieu mah pangabutuh loba aya wiridan sok haroream ya mati teh kumatu amun geus pareurih loba diuji aja teh insyaallah sakedap deui inna ma'al usri yusra nu sulit bakal gampang ya ngan kade pang deukeut-deukeut na jalmi sareng Kangjeng Nabi pang seueur-seueurna nu maca sholat lain sholako lain loba ilmu lain loba harta tapi nu bakal pang deukeut na sareng Kangjeng Nabi pang seueur-seueurna jalma nu maca sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin tinggal tulisanana ke bari pupujian baca salome salat ieu ajma'ina sadayana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sadayana sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'ina sadayana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina sadayana ieu jamaah mugi ku Gusti ijabah damang sadaya banyawat
hasil sadaya nu dimaksud. Sallallahu wasallam angkat tangannya sana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkahnya Nabi Muhammad, berkah Nur Agung Nabi Muhammad, sadayana bebas tina zalim hasud, sadayana bebas tina fitnah dunia, sadayana sallallahu ya Allah. Berkahna junjunan usulit singga ramping uga dupa nyawa kun payakun sehat lahir batin utuh berkah Nur Agung Nabi Muhammad SAW sadayana salamat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan bocah urang suami urang sarehat. Al-Fatihah.